Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalaramang sadayana? Alhamdulillah mugia urang salawasna dipaparin kasehatan. Dugi ka urang tiasa tepang deui dina lawungan anu kadua. Nyaeta masih keneh ngeunaan biantara. Naon ari biantara teh? Nah, eta tos dijelaskeun dina lawungan anu kamarinya aya urang teraskeun deui kana struktur biantara. Atuh sata acana tetap semangat diajar bahasa Sunda teras ulah era make bahasa Sunda. Barudak dina struktur biantara aya 3 bagian. Cobi ditinggal. Nah, ieu nu kahiji nyaeta bubuka, anu kadua eusi, anu katilu nyaeta panutup. Urang bahas rincik hiji-hiji naon nu aya dina 3 struktur biantara eta. Nu kahiji nyaeta bubuka. Bubuka dina biantara hidup tangtosna pernah ninggal anu nuju biantara atanapi pernah biantara. Minimal hidup terang naon wae nu aya dina bubuka biantara. Oke, dina bubuka biantara anu kahiji. Mangga tinggal. Nu kahiji aya salam bubuka. Contona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terus kitu kangenten kangge salam bubuka eta nuduhkeun urang teh mimiti ngamimitian bade biantara. Nu kadua mukadimah. Mukadimah sapertos kumaha biasana urang sok ngangge heula Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, puji sinareng puja hayu urang sangakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Sareng saterasna eta biasana ayana dina mukadimah. Terus anu katilu nyaeta nepikeun tema atawa judul biantarana. Sarengsena mukadimah teras engke hidup ngadugikeun heula judul sareng temana. Contona, para hadirin sadayana nu sami rawuh hormateun simkuring. Nedawidi simkuring bade ngadugikeun biantara dina danget ieu anu judulna perjuangan dina ngeusi kamerdekaan. Eta contona. Mangga engke hidup tiasa milarian judul sareng temana nya. Anu salajengna nyaeta inti atanapi eusi. Ya. Anu kadua nyaeta eusi. Dina eusi hidup nepikeun kabeh naon inti dina biantarana. Kalian perhatikeun panginten sora gerak ya. Tak kedah tetep diperhatikeun. Ditepikeun kalian eces bentes atra pertela ya. Salajengna nyaeta panutup. Dina panutup sata acana salam panutup tangtosna hidup kedah nyimpulkeun heula eusi biantara anu parantos ku hidup didugikeun. Disimpulkeun heula naon intina teu kedah panjang-panjang cekap 2 kalimah cekap nya kanggo eta teh ciri yen urang teh bade mungkas biantara. Anu salajengna nah menta hampura. Nyungkeun hapunten naon? Nyungkeun hapunten biri aya basa anu kirang maranah. Contona. Para hadirin hormateun simkuring. Satu acan ditutup simkuring. Nada ageng tawakup Jember Pangampura boh bilih aya salabeting cumarios mawur caturna resag basana anggah ungguhna kasar lemesna pasolengkrah pacolok salah larapna atanapi simkuring nada hapunten bilih aya ungkara kalimah nu kirang merenah sumarambah kana manah janten aya purwakanti basa diendah-endah bahasana margi bahasa Sunda mah bahasa nu beunghar tiasa kurang diendah-endah ya, supados murwakanti turaoseun kadanguna. Nu terakhir nyaeta salam panutup.
Mung sakitu nu tiasa dihaturkeun ku simkuring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah sapertos gitu dina nyusun hiji teks biantara tangtosna hidup kedah ngamaksimalkeun kana kabeungharan bahasa Sunda anu ngentep seureuh, anu murwakanti. Kabeungharan bahasa Sunda eta mangga ku hidup dimaksimalkeun dina teksna supados tiasa janten teks anu sampurna. Satacan Ibu tutup kangge lawungan dinten Minggon Payun aya pancen anu kedah ku hidup dikerjakeun. Pancenanya eta ya tah pancena nya pancena baik hidup jieun biantara kalawan tema kamerdekaan Indonesia ditulis dina buku catatan ya, ditulisna dina buku catatan mangga tiasa searching tiasa ninggal dina buku paket nanging engke ku hidup di saluyukeun deui sareng kamampuan hidup engke margi ieu teks teh bakal ku hidup di praktekeun ka payun. Mung sakitu anu tiasa diaturkeun ku Ibu dina lawungan dinten kadua dengan ieu. Mudah-mudahan hidup tetap semangat, kerjakan tugasna kalayan maksimal, terus engke urang praktek biantara. Mung sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.